Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugri parwargi gomadar ramang pamudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dinten ini saya kuring badis neraskeun jejer cerita Sunda sayembara jago dina bagian anu ka-18 na der kasadayana maranco. Gancangna carita para kaum dangu sejured jeung si Ebel teh geus tepi we ka pasir Cihcir. Nyatana kapadumukanana si Gamrong guruna si Ebel jeung si Jured. Mangsalam dina waktu harita geus peuting. Poek menikeun kamaradong tapi pikeun si Ebel jeung si Jured mah teu halangan kana lumampahna lempangna estu ning biasa bae seperti halna ti beurang. Satepina ka pasir Cirihil didinya aya imah leutik ukurana 6x6. Si Gamrong harita geus aya di kamarna tapi henteu sare manehanana teh keur sidakap pasir ku tunggal. Geus biasa dilakukan ku si Gamrong samemeh sarena teh sok sidakap heula. Ari si Gacor jeung si Udat babaturan si Ebel jeung si Jured harita oge can sarare. Manehanana tetep we ati-ati jeung waspada mah sok sanajan aya di pileuweungan anu jauh ka itu ka dieu tetep we siaga jeung ati-ati. Si Gacor jeung si Udat manehanana kudu ngajaga anu jadi guru nu matak manehanana teh aya dina Ebang Barung keur ngobrol we harita. Kadatangan si Ebel jeung si Jured ka dinya puguh pikeun si Gacor jeung si Udat maka cida bungahna. Si Ebel oge bungaheun, si Jured oge bungaheun. Saterusna mah patarema leungeun sasalaman teh gukek diuk harita dina Bang Barung. Pok harita si Gacor cumarita ditujukeun ka si Ebel jeung si Jured. Ari Akang teu tibarada ieu teh. Asa dilihat teuing ulin teh tukang. Mana deui hasil teh yo? Hasil teh yo. Neangan duit teh, neangan harta banda teh hasil teh yo. Si Ebel jeung si Jured teu waka cumarita. Tapi manehna teh luak tieuk neangan cai jiga-jigana mah jeung neangan kadaharan. Pok si Udat harita cumarita manehanana ge ngartieun lantaran si Ebel jeung si Jured teh capieun. Engke heula tukang, tong waka diajak ngobrol. Cina cai-cai heula jeung cina barang dahar heula tukang. Kalamkeun we heula. Bisi aya kararapet oge bisi teh mah hasilnya urang cinang gewe lah. Cumaritana ngaralakonna. Urang beri cai heula Kang. Oh, nya aduh. Saka tuh kumpade Udat ka itu mau cai euy lah. Rada kena ya diuk yo jadi burat yo nyokot cai teh. Eta mah tenang Kang keun nah. Kukula eta mah keun bae akang mah di dieu. Dagoan heula belnya. Dagoan heula Jurednya lah ke orang nyokot cai heula ieu. Da aya cau-cau keneh mah. Cau-cau wae mah aya. Tenang we tenang. Si Udat harita asup heula ka jero imah. Teu lagi balik deui barejeng mawa cai. Mawa cai 2 gelas dibikeun ka si Ebel jeung si Jured. Teu poho mawa cau harita teh sasikat. Sanggeusna dibere nginum mah leguk-leguk si Ebel jeung si Jured nginum. Teu poho harita ngadahar cau heula. Sanggeusna ngadahar cau hiji mah pok si Ebel harita. Jadi kieu teh aya kararapat sabenerna mah telah kudu ngobrol jeung ki guru yo. Aya kararapat naon kitu euy? Beja-beja tutong sorangan. Engke sabari ngadaguan ki guru lah. Wais, ayeuna we lah bejakeuna tuntong dingkekeun lantaran ki guru mah bakal hudang nageng ke subuh. Ayeuna we lah urang ngobrol we atuh.
Sujured harita cumarita manehanana langsung we nyeritakeun kajadian anu geus karandapan ku dirina jeung si Ebel dina waktu ulin ka Pilemburan. Jadi kieu teh sabanterna euy. Gacor udat dewek jeung si Ebel memang ulin ka Pilemburan. Tapi tetela euy di Pilemburan teh aya nu herang, pokona mah geulis, rancunit endahna kabina-bina. Pokona mah pibetaheun pokona mah. Ieu lalakonna mah sok regepkeun we lah ku anjeunnya sok ieu. Barabat si Jured harita ngalakonkeun kajadian anu geus kalaman ku dirina jeung si Ebel. Dina nalika tarung oge jeung Santara dicaritakeun, pogo bae si Gacor jeung si Udat teh menikeun kakaget. Tetela aya jago nu hebat elmuna anu bisa ngelehkeun si Jured. Sok padahal mah si Jured teh lanceuk sapaguron manehanana. Mun teh mah dilawanan ku si Gacor jeung si Udat pasti bakal lele. Cacak si Jured oge ele tangtu dirina oge bakal ele. Dah gitu. Ayeuna mah rek bebeja ka Ki Guru, mudah-mudahan we lah Ki Guru ngijinan deui rek ulin ka Pilemburan. Ngan memang urang kudu bebarengan obatan. Lantaran eta jalma nu katelah si Santara teh elmuna hebat. Ilmu panampu jampi pamakina teu bisa dianggap enteng, teu bisa dianggap remeh. Jang deui dewek mah hayang ka hiji wanoja nu geulis teh. Pokona mampun geulis rancunit endahna kabida-bina ngaranna eta ambewete nyatana Larasati. Pokona mah geulisna kabida-bina. Bapana nu katelah Kireksa cing Amurara paguruan kilat sancang euy. Buka paguron eta si Bareksa jeung Amurara teh anakna Ji Larasati. Pokona nama hebat. Elmuna hebat, geulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Geunah hiji mangsa matang tu hayang ka itu deui. Hayang balitungan jeung si Santara jeung hayang mawa si Larasati. Dek dikawin ku aing. Waduh di kitu carana Bakang. Da kuring ge hayang atuh milu Kang. Hayang ka itu milu jeung Akang lah. Hayang ningali ka geulisanana pokona mah pada sadan. Nya bener Kang. Kuring nek milu jiga-jigana mah Kang. Nya eta mah bae ari milu mah. Ngan meureun kudu izin heula we ka Ki Guru, ke kaputusan nama kumaha Ki Guru lah. Nya ngan eta paguruan kilat sancang ti jiga-jigana bakal ngahalangan karena tujuan urang, karena pemaksudan urang. Nyatana urang teh hayang ngawas dunia kejawaraan teh tangtu bakal kahalangan. Kunggaran Santara pokona mah ngabahayakeun eta jalma teh. Jai coba kudu dibejakeun deui ka Ki Guru. Da lamun teu dibejakeun bah jabal jahoeun. Geus lah atuh ayeuna bah geura istirahat teh ka itu jeung. Geura sarare eun we lah. Dewek mah jeung si Udat tik cicing di dieu dik bagian ngarona penting ayeuna teh pan. Jeung itu gara kabar. Gara sare angguran mah ka itu. Siap lah. Nah memang itu capek. Ayo Kang. Urang ka kamar ieu doh. Tunuh itu tunuh pisan yo. Sanggeus kitu mah si Ebel jeung si Jured teh narangtung asup we ka kamarna. Si Jured jeung si Ebel sakamar. Si Gacor jeung si Udat sok sakamar sarenana teh. Koledag si Ebel jeung si Jured teh sanggeus di jero kamar langsung ngakuler. Teu make kasur tapi aya samak. Terus bantalna oge geus lepet. Tapi sok sanajan kitu oge, duanana teu burung harita kurker menikeun ka kerek lantaran capek. Ari si Gacor jeung si Udat mah manehanana kuntreng we ngobrol dina Bang Barung. Sagala dipedar sagala dicaritakeun. Tapi beuki lama duanana ge tarunuheun. Karwe sare bari jeung nyarane dina Bang Barung. Dilaku lama sarena teh ngagoler lantaran diuk wae mah jadi cangkeng malahan mah jadi bujur.
Nyeredekna mangsa alam peuting teu kacaturkeun para kaum dangu kiwari urang kocapkeun dina mangsa alam isukna besok-esok. Sura manuk harita recet dina tatangkalan. Paselang jeung sura manuk anu sejenna menikeun ka metak waas, menikeun ka metak lar. Si Gambrong harita geus udang, si Ebel jeung anu sejenna oge sarua geus hararudang. Malahan mah nu opatan teh geus ngumpul harita di tengah imah. Sangu oge geus asak. Si Gambrong kaluar ti kamar teh sugema lantaran muridna anu opatan teh geus aya, sangu geus ngabarak. Harde pisan parane euy. Isagu geus ngabarak ieu aduh. Abah ieu jadi bener-bener lapar ya. Oke. Urang langsung nyatu lah. Abah bakelah ka cai mah. Yang dahar heula sok lah mabitian atuh daharna sok aja. Geura mabitian jatuna euy sok aja. Si Gambrong harita langsung wegek diuk nyang harepan sangu anu ngebuul dina daun cau. Sanggeus kitu mah brak we kabehanana dahar bala kecerakan. Deungeunana saaya-aya, sambal teu poho aya. Suraung jeung lalap-lalap anu sajen oge sarua harita aya. Disadiakeun ku si Gacor jeung si Udat. Kabehanana dahar menikeun ka cacamuilan ponyo nakaranan. Sangeusna areng si Edar. Si Jured harita nyaritakeun pangalaman manehanana dina waktu ulin ka Pilemburan. Sebenarna mah teu niat ngagarong, teu niatnya nganduit. Tapi memang geus kitu we kajadianana. Da memang si Ebel jeung si Jured teh asupna teh ka lemur Cimalaka kaparangan dina waktu harita. Aya latihan tarung jago teh nya si Jured jeung si Ebel teh panasaran miluan weh kana tarung jago ngalawanan santara. Si Gambrong harita panasaran lantaran nyabit-nyabit wanoja anu sakitu geulisna. Manehanana jadi hayang papanggih cenah jeung eta wanoja. Aduh, eta wanoja teu geulis ya. Dah kulantaran gelis kumaya mun tiaba eta wanoja teh wa abah rek dijadikeun pamajikan. Dah berade satuju atawa henteu. Og saha anu teu satuju keun we ari teu satuju malah. Teu daun-daun ari teu satuju mah. Ada dikahayang abah-abah kudu satuju euy. Mun satuju apaan kene dibere deui ilmu anu sejenna. Aya kene ilmu anu jan diturunkeun ke maraneh opatan. Si Jured harita kurang panuju sabenerna mah lantaran si Jured teu mikahayang ka wanoja anu geulis teh nyatana Nyi Larasati. Punten teh Pak Guru. Iya raur badai Jireda, so kebong setuju atau henteu? Mun teu setuju mah badai moal dibere ilmu deui. Mun setuju mah are. Ya sebenarnya mah Pak Guru, eta wanoja teh dipikayang ku kuring. Tapi mun teu mah abah yang mah nya sok we lah. Dibikeun ka abah eta mah. Kan meureun kudu dibawa ka dieu bae eta wanoja teh. Tapi raku atuh disimpen wae di ditu. Ya heueuh atuh. Kudu dibawa ka dieu sia bodoh-bodoh teuing atuh Jured.
bawa deuleu ku sia ka dieu. Eta wadoja bakal dikekepan ku abah di dieu dek dikawin ku abah. Dek disugebakeun pokona abah. Kaya bare kitu carana nama pek bae eta wadoja teh keur abah teh naon lah. Ari kuring ngopatan malah rek neangan di we wadoja anu sejenna. Halus memang kudu gitu. Aduh, hari jadi murid bah memang kudu gitu euy. Si Gamrong harita kacina bungahna lantaran Nyi Larasati teh rek dibikeun cenah ku si Jured sapara kancah ka guruna. Ngantang tuna bae Nyi Larasati teh kudu dilumpuhkeun heula, kudu dielehkeun heula. Pasti bakal ngalawanan Santara. Mangkaning si Jured teh geus eleh sakali ku Santara, mun bantrok deui bisa jadi si Jured bakal eleh deui mun can dibere ilmu jampe pamake anu sejenna. Punten Iba. Kumaha mun jurus anu anyar teh ilmu nu anyar teh ayeuna we atuh Ba ajarkeun. Lantaran aya musuh anu hebat ilmuna nu kajelas Santara ya teh Bah. Ya tidak daun. Abah arek diajarkeun dek diwirid di hiji ilmu. Kawak maneh ku Bah Jured geus jagjag lantaran ieu ilmu teh nguras kana tanaga. Sakurang-kurang nama wah bahaya adalah bisa malik tak ieu ilmu teh. Mun tiap mah boga tatu di jero parna. Kedah diubaran ku Abah ieu mah. Memang masih kene karaos itu Bah, dada masih kene nyeri itu. Komo mun ngagunakeun tenaga lapis mah kudu dijampe heula ku Abah ya mah Bah. Soklah punten itu Bah pangjampekeun. Laras Bah cobi pangjampekeun atuh Bah. Sangkan lancar dina milarina Nyi Larasati teh ya. Mun lancar mapan keur Abah. Abah ge lah setuju ada dina eta malah setuju Abah ge. Sok ka dia maneh. Urang ngubaran lagu Abah ka dia. Si Jured hari tarikat ngeser ngadeketan ka si Jamrong atau Bah Gamrong. Si Jured harita diubaran ku si Gamrong. Sangeusna diubaran mah memang karasa ku si Jured awakna harampang tatuna ngurangan. Nyadina poe harita pisan si Gamrong ngabideg di hiji ilmu nu hebat, ilmu anu bisa ngaluarkeun panas tina dua dampalengan katujeng kencana. Eta ilmu memang henteu gampang. Butuh waktu sabaraha poe sangkan bisa sampurna. Si Ebel, si Jured, si Gacor jeung si Udat nerima kana eta ilmu teh menikeun ka bungaeun pisan. Teu sirikna atuh nyium kana sukuna Bah Gamrong ku bakating ku bunga. Narima eta ilmu. Sapoe, 2 poe, 3 poe kakara. Si Ebel, si Jured jeung si Gacor katut si Udat teh bisa sampurna ngawasa eta ilmu. Eta ilmu teh para kaum dangu anu disebut barna geni, anu bisa ngaluarkeun hawa panas tina dampaleungeun si Ebel, tina dampaleungeun si Jured, si Gacor jeung si Udat. Malahan mah bisa ngaluarkeun ajian barna geni. Ngaparasat tina dampaleungeunna, ngaluarkeun seuneu, ngaparasat bisa ngancurkeun batu, tatangkalan jeung anu sejen-sejenna.
Bagamrong kacida bungahna lantaran opat muridna teh geus hasil ngawasa eta ilmu. Manehanana suku mahate muridna teh calakan teh hese-hese teuing ari 3 poe bisa mah tuh termasuk palelinter. Abah kacida bungahna euy. Kacida bungahna bel jured gacor udat geus bisa ngawasa ilmu barda geni. Tah ayeuna petakeun ilmu sirna bobot sok luncat tuh kana tangkal kai. Teu bahanu opatan teh langsung jojerelatan saterusna mah sing kalayang kana dahan tangkal kai. Jurus sirna bobot mangrupakeun jurus anu bisa ngahampangkeun kana beratna awak. Hampang seperti halna kalakai. Nikeun ka hampang we ngalayang kaluhur celik harita kana tangkal kai. Sabara kitu mah cudalit kalayang ka handap celik. Teu kadenge sora-sorana acan kebakating ku hampang awakna. Saterusna ngagunakeun ilmu karang durma. Anu bisa ngahantem kana naon oge. Bisa ngancurkeun batu, ngancurkeun karang, ngancurkeun imah jeung sajabana. Sakali neungeul oge imah teh bisa we langsung roboh. Neungeul hiji we tihangna imah tihang-tihang anu sejeun oge bakal sing jarungkel. Jurus samar nyawa digunakeun, kacepatan gerakan eta mah mun teu mah kabeunangan ku jurus samar nyawa, tangtuna bae nyawa teh bakal leungit. Jurus samudra titir oge digunakeun, terakhir mah nyatana barna geni. Ya sanggeusna dipetakeun kabeh ku opat muridna eta jurus teh si Gamrong kacida bungahna ngagak-gak harita seuri saterusna mah ngajak ka jero imah. Sanggeusna di jero imah si Gamrong ngatur-ngatur dina poisukan sangkan si Ebel si Jured jeung si Gacor katut si Udat ninggalkeun pasir Cerihil sangkan bisa mawa Nyi Larasati. Teknik jeung cara nama kumaha bae cenah anu penting nama bisa mawa Nyi Larasati kadinya. Sanggeusna mah diatur-atur siasat kudu kitu kudu kieu. Si Gamrong mah ditaseup ka kamar ku herwe sare menikeun katibra. Sedangkan si Ebel, si Jured, si Gacor jeung si Udat mah teu ka sare da memang mangsalam harita teh masih keneh pasosore. Burung we ngawadul ngobrol ngaler ngidul sagala dipedar. Nyaritakeun pengalaman-pengalaman manehanana, nyaritakeun bareto dina waktu can bisa kana ilmu silat. Si Ebel, si Jured, si Gacor jeung si Udat memang bareto mah teu bisa naon-naon. Diangkat muridku si Gamrong dina waktu si Gamrong teh lunta ulin ngalalana manggihan si Ebel anu keur disiksa ku baturanana manggihan si Jured oge sarua si Gacor jeung si Udat oge sarua mangsa alam harita atuh da mun jalma lemah tangtu bakal ditindas mun jalma anu bisa kana ilmu silat nindas ka batur. Waktu sana parantos saya para kaum dangu jeung kantun ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.